Mak Ilot baheula ngomong beke perang jeung Baduy. Iraha mak teh urang Baduy ambalaya ka negara urang, ka daerah urang, nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang, kadeuleuna ka urang teh deuk babantu jeung sepadahal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mak menang urang mah loba jasana korban sebab ilmu pucuk umun da masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Ayo gerak paling datang ke Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ke Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Ayo ka ditu enggeus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyieun kuburan. Waku mah gitu dawahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis tong anu 40. Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab. Baduy urang bae hese di tanganna. Zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi titah ku Pak Harto. Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia, kedua aya di Banten deket ka Jakarta, nomor katilu kan aya sababarahan eta didinya kan eta pajakna. Nah, urusanna kan perpajakan nama urusanna aset. Siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Ciwiraing dia. Aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang Baduy mah langsung ka Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana Baduy bakos kitu dah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto. Survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi Baduy memang wah itu Masya Allah engke nya mah nyuguh tak ka buhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun di mana panen teu meunang ku nya dari panen bebeja heula ka buhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana ge dibangsongkeunna ka buhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui kasina da buhun eta kos kitu ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhunna teh kos kitu nu mantak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana di anu sabaraha urang saanu silakeun teh mun cakir ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon teu saha ngaranna pepen ulah bahaya tah mah emang kudu gitu atuh laut teh ulah teu aman cenah mah lainna naon eta bae bararea kabeh atuh buah ge asana cenah atuh saha mah hiji malingna pisan cenah mah sial dah buhun bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa percis teu melesak gitu tak Allah bisi sia aya nyao gambaran Baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek Baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten tetep nya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nya nabi Adam geus we Adam mah cilok salat atuh teu tahu salat Adam teh cilok geus we Adam mah cilok make baju teu tahu make baju Kanjeng Nabi Adam mah pan baheula teh teu make gelas ulah make gelas urang minum teh batok teu aya di Baduy mah gelas piring nu ka sekarang teh tah bangsa listrik kos sekarang teu aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli tah minyakna ge meunang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak Ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kaya lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeuleum ku urang dibeuleum hurung tah aya Ciminyak
di Baduy menghasilkan minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak geus tah cokot asikeun kana kapaskeun gitu belum Masya Allah orang cerita Baduy BG ieu urang teh horenganan eta tah teu kudu karab cek Gusti Allah baca ku sia tah citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nantangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar di dinya Baduy asli keluar saenggeus keluar di dinya incuna tah diberi hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah balik dia ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang dekatnya aing sakieu mah dikalawan Baduy nya berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat nya endeu ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageut kene menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur di zarahan itu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sih sia banget kita kudu dikirim teu kudu kubuhun teu kudu kubuhun ku incu buhun teu kudu ditepak teu kudu ditiup dong langsung oleng ieu dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon karang-karana Baduy masih eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta kuarega dikubur di zarahan anu nyahoeun mata penduduk-penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran ulah nya geus ceritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan nyana asli urang dinya teu mah itu mejana padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Fendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang beureun nyana eta naas tah boga ku situ tah hizib ya Allah ya Rabb tuh cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai nu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa dikalawan Banten memeh bola sanu di paeh Baduy mah lain lalagaan